Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Sunda sadayana, kumaha damang? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Halo wargi Sunda sadayana, kumaha damang? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Patepang deui sareng simkuring dina channel Panyungsi Basa, di mana channel Panyungsi Basa ieu baris medar hal-hal ngeunaan ka bahasa Sundaan. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin belajar tentang kebahasa Sundaan, hayu gabung di channel Panyungsi Basa ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kebahasa Sundaan dengan materi pokoknya adalah rarangken barungkaan. Mau tahu seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Pertama-tama, kita harus mengetahui dahulu arti dari rarangken barungkaan. Rarangken barungkaan nyaeta rarangken nu gunana pikeun ngawangun kecap barang, kecap pagawean jeung kecap sifat. Kumaha cenah contona? Contohna seperti kecap nyata. Kecap nyata saumpama ditambahan rarangken kaan bakal rubah jadi kecap kanyataan. Berikut adalah contoh yang lainnya. Nah, gitu teman-teman. Gimana? Sudah paham kan? Ya, alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham. Akhir kata, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.